Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak? Wilujeng sumping deui di channel Ruang Belajar, channel anu nyuguhkeun materi-materi pembelajaran secara audiovisual ka hideep, sangkan mere pengalaman belajar anu menyenangkan sareng gampang dipahami. Sateuacan urang ngabahas materi, mangga urang sami-sami ngadoa heula. Mugi-mugi materi anu bade dipelajari ku urang sadaya gampang kanggo dipahami ku hideep. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina video pembelajaran ieu, urang bade diajar bahasa Sunda kanggo kelas 7 dina materi paguneman atanapi percakapan. Tujuan pembelajaran dina video ieu hideep nyaho pengertian tina paguneman, nyaho tata krama dina ngalakukeun paguneman, sarta bisa nyebutkeun ciri-ciri paguneman anu hade. Yuk barudak, orang ngawitan wae diajarna. Materi orang mimitian ku perkara paguneman. Paguneman teh nyaeta kagiatan nyarita dua arah anu dilakukan ku leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa, pikiran, kahayang, luyu jeung tujuan anu dicaritakeunana. Paguneman asal kecapna tina gunem anu hartina ngomong silih tempas atanapi silih tembal. Paguneman dina bahasa Indonesia disebut percakapan atanapi komunikasi dua arah. Unsur-unsur dina paguneman nyaeta nu kahiji nyaeta panyatur, jelema anu nepikeun paguneman atawa pembicara. Anu kadua nyaeta batur nyarita atawa lawan berbicara. Anu katilu nyaeta kudu aya jejer atawa judul paguneman anu dibahasna, sehingga obrolan teu ngaler ngidul ka mana bae. Dina paguneman kudu aya tata krama anu ku hideep kedah dilaksanakeun. Di antaranana anu kahiji teu meunang motong caritaan batur. Anu kadua ngomongna teu ngalantur ka mana karep. Anu katilu kudu ngawas kana jejer paguneman. Anu kaopat ngabandungan sing sigep. Anu kalima ulah nyigeng perasaan batur. Anu kagenep sora kudu jelas tur jentre. Anu katujuh ulah ngaleos lamun keur ngobrol. Paguneman oge aya rupa-rupana nyaeta dialog, monolog, prolog, sareng epilog. Dialog ngandung harti paguneman anu ditepikeun ku leuwih ti saurang palaku. Monolog ngandung harti paguneman anu ditepikeun ku saurang palaku. Prolog ngandung harti paguneman anu ditepikeun di bagian bubuka. Sareng epilog ngandung harti paguneman anu ditepikeun di bagian akhir carita. Ketika orang rek maca salah sahiji contoh paguneman, ternyata aya aturan-aturan anu ku hideep kedah dilaksanakeun. Di antarana wae anu kahiji baca heula dina jero hate sing gemet meh kacangkem eta eusi paguneman. Anu kadua perhatikeun eta tanda-tanda baca anu aya dina teks paguneman. Anu katilu bacakeun make lentong anu ngeunah luyu jeung tanda baca anu aya. Di handap ieu aya ciri-ciri paguneman anu hade. Anu kahiji ciri-cirina nyaeta aya pagunemanana. Anu kadua palakuna leuwih ti saurang. Anu katilu make kalimah langsung. Anu kaopat macana kudu lentong atanapi kudu jelas, kudu tarik, kudu nyaring. Anu kalima pasemon anu daria. Anu kagenep lapal anu jelas. Anu katujuh volume suara anu bedas. Paguneman anu biasa dilakukan ku urang nyaeta secara bertatap langsung jeung batur nyarita. Padahal paguneman bisa dilakukan tanpa kudu bertatap langsung jeung batur nyarita. Contona wae paguneman anu dilakukan dina lewat telepon. Ayeuna dijelaskeun tata krama ngalakukeun paguneman dina telepon. Anu kahiji kudu apal waktu. Anu kadua gunakeun bahasa hormat. Anu katilu ucapkeun salam. Anu kaopat tanyakeun jalema nu rek dituju. Anu kalima nepikeun maksud tujuan rek nelepon. Anu kagenep nyarita dina telepon sawajarna atawa saperluna. Di dieu oge dijelaskeun tata krama keur anu narima nelepon. Anu kahiji jawab salam tinu telepon.
anu kadua tanyakeun nelpon jeung saha, anu katilu tanyakeun tujuan nelpon, anu kaopat lamun nelpon ka urang bisa langsung ditarima, anu kalima lamun nelpon ka batur sing ngadaguan heula. Tata krama anu utama jeung nomor hiji nyaeta urang kudu nyaho jeung saha urang gunem catur, naha jeung sahandapeun, sapantareun atawa saluhureun. Sanggeus urang nyaho jeung saha urang gunem catur, anu kadua nyaeta make bahasa anu alus tur merenah. Tata krama bahasa dina paguneman nyaeta aya bahasa lemes atawa hormat, aya bahasa loma atawa sedeng, aya bahasa kasar atawa cohak. Bahasa lemes atawa hormat digunakeun ka jalma anu dipihormat, anu karakuau atawa dina suasana formal. Bahasa loma atawa sedeng digunakeun ka babaturan anu geus akrab atawa kasahandapeun umurna. Bahasa kasar atau bahasa cohak digunakeun keur suasana ngambek, tujuanana sangkan ngarendahkeun batur. Salajengna aya pancan materi anu kedah ku hideup kerjakeun kanggo ngalatih pamahaman hideup kanu ieu materi. Mangga ieu pancan mandiri kerjakeun ku hideup tur jawab pertanyaan-pertanyaanana. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur perkawis penjelasan materi dina pembelajaran ayeuna. Hapunten bila aya kalepatan sareng kakirangan dina penjelasanana. Lamun aya pertanyaan saputar materi dina video pembelajaran ieu anu masih kirang paham, hideup tiasa masihan pertanyaan di kolom komentar di handap. Upami video ieu tiasa masihan seueur manfaat, tong hilap dukung channel ieu ku cara like, comment, share, sareng subscribe. Lajeng hurungkeun notifikasi loncengna kanggo kenging pemberitahuan informasi video-video pembelajaran anu sanesna. Hatur nuhun kasadayana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.